Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abah dina wengi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtosna ge anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca. Kumwae kasadayana kanca-kanca abah, wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan, biasana Bapak S. Sukandar. Mari teh kanca parantos dugika da eta tuh mah openg gitu teh mah abdi di nu kurang atariti jol-jol jedak we mung untung we sakieu ge teu ngajadikeun korban. Namun Pak ayeuna moal nanaon gitu di ditu duh pantesna teh maranana terus we ngamuk. Andi saterusna ngebrehkeun ka hariwangna. Duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Rupina mah da moal sawios-wios. Namung nya urang enggal-enggal we bujang atuh jangan dipilih kumaona mah. Ki Jantra oge antukna mah make siga nu ngarasa hariwang sagala. Sae Pak. Namun kumaha upami ku bapak we nyalira. Margi abdi ayeuna teh bade teras ka Tamulun. Punten we pangnyaurkeun ka Mang Martasim supados didugikeun ka Ki Surdi. Andi kalah mercayakeun ka Ki Jantra. Eukeur mah memang nya manehna teh hayang manggihan nu jadi guru. Katurug-turug deui rada hoream lamun kudu pajonghok jeung urut lawana tadi. Lain lantaran ngarasa seber, ngan ieu mah samata-mata ngarasa era. Ngarumasakeun maneh kurang asak sasar. Damun seug manehna asak jejehan mah tadi teh moal nepi ka kudu ngalaman ribut sagala. Akhirang saya tuh jangan mending oge sareng. Ki Jantra oge ngarasa hoream lantaran ari hatena mah keukeuh we ngarasa hariwang sok sieun dirina kanyahoan. Yen manehna teh kungsi milu ngaributkeun di Tanjung Pura. Kanca dangu memang kahariwang Ki Jantra teh henteu salah-salah teuing. Sanajan bener pamajid mah sama sakali teu apaleun lantaran datangna teh keur meujeuhna campuh. Tapi ari wijana mah moal kapalingan. Waktu memeh prung manehna padungdung jeung karna. Manehna geus cukup bisa nitenan saurang-saurangna baturna karna harita. Lantaran kabeh oge ngajeng-jreng ngahapit karna. Ngan barang ku karna dititah mundur kakara kabehanana katarukang. Atuh tadi keur waktu Andi padungdung jeung Wijana datangna Ki Jantra mah kapan pandeuri geus prung malah alusna teh deui waktu Andi ngabelecet rek ngudag karna sarta Bahrowi. Kabeneranna teh Andi ngajak ka Ki Jantra. Cacakan mun harita Ki Jantra teu milu indit geus tang tuh manehna teh bakal kanyahoan ku Wijana. Tapi kawasna wae
Dasar Ki Jantra kudu salamet. Barang jol teh ka tempat anu tadi Pamajid jeung Wijana geus teu kasampak. Tadi barang Andi jeung Ki Jantra geus teu tembong. Pamajid katut Wijana terus we nyampeurkeun kanu ting rariung. Sarta gancang we Pamajid teh nerangkeun maneh yen manehna kadua Wijana teh memang keur maluruh Andi. Lain rek deuk maksud goreng, ngan ieu mah samata-mata ngan rek menta katerangan. Lantaran Pak Asmita nyaeta akina Wijana nu matuna di Nangkapait kungsi kadatangan ku Karaman. Oge mun ditilik pok-pokanana atawa tingkah lakuna harita geus bisa dipastikeun yen eta Karaman teh nu dipingpin ku salah saurang budak ngora. Lain butuh-butuh teuing ku barang atau uang. Tapi ieu mah kawas nu rek ngalapati Pak Asmita. Oge dina malundurna si kapalana teh nyebut-nyebut dirina si Buntung jago tutugan. Ya sababna manehna duaan maluruh Andi. Maksud teh deuk menta katerangan besi ieu teh pagawean jalma julig nu ngahaja nyieun bibit ngabengkahkeun. Lantaran sanajan bener pamingpina teh leungeun kencana di bulan Pulamak bodas semet pigeulangna. Persis we siga nu Buntung. Tapi asa sok piraku deui manehna teh Andi anu geus kakoncara ahli tutulung. Gitu tah kisilah. Pangna kaula sareng pun incu. Lumawi ayeuna aya di lemur ieu. Pamajid nutup caritaanana bari panon mah rutret ka sadarea. Kutaan teh kitu walah. Kahartos atuh memang saleresna. Tangtos eta teh gawe jalma julid nu maksana teh bade ngadu dombakeun. Matasim bari ungut-ungutan. Dah, begituna. Manehna teh tangtos pihak nu ngamusuh sareng Jang Andi. Ieu margina nu bawi tebih-tebih kaula teh hayang ngajonghok we sareng Jang Andi. Emutan teh upami kaula tiasa terang saha-sahana musuh Jang Andi. Sugan we kaula tiasa maparah saha-sahana nu gaduh dosa. Eta panginten Pak Asmita kinten-kintenna teu kagungan musuh. Tak upami bae kagungan bawi raos kaula mah gampil. Nya kadinya we maluruhna. Matasim kalah kameresaran. Kan tenan we kagungan mah. Namung kapungkur nuju Anom. Oge tebih di daerah sanes. Upami leres teh mah eta tangtos moal nyabit-nyabit ka Jang Andi. Kapan dia mah jelas manehna teh akon-akonna mah jago tutugan. Ku kituna tangtos manehna teh urang dieu. Pamajid ngejelaskeun. Laras musuhna Jang Andi mah teu aya deui mung komplotan si Jaka. Margi si Jaka lara teh kapala begal nupang jahatna. Mung nyaeta ieu nama si Jaka teh di daerah ieu mah tos teu tiasa naon-naon deui. Margi salamina diobrot ku Jang Andi. Nya ieu margina nu mawi Jang Andi neulah jago tutugan oge. Margi ngawitanana mah pan diburak-barikna komplotan si Jaka teh nya dileresan tutugan pisan. Saha Pak? Si Jaka lara? Wijana nu ti tadi gawe nangan nyaksian ngadadak nemrong. Bari pasemona pinuh ku kakaget. Sumun si Jaka lara geuning ujang teh saperos nu teu uninga. Madda sim oge kawas nu pinuh ku kakaget. Nya kan tenan we terang mah. Margi kantos abdi teh bantrok di Tanjung Pura. Nyaeta waktos manehna bade ngajahat di lemur eta. Mung hanyakalna teh teu kantos terang rupina. Margi manehna teh harita nganggo tergos hideung. Oge bajuna hideung. Digambaran lancah maung. Kutaan teh nya atuh manehna we tewak.
Margi musuh Jang Adi mah ngan eta-etana nu dimaksad teh. Nyaeta manehanana sareng komplotanana. Malah ayeuna oge pangna Jang Adi ngapelecet teh pan bade ngudal si Jaka. Margi tadi teh sareng baturna kalarsan ngalantok ka dieu. Ngudag ka ieu ka Jang Sukri. Mad Tasim ngajelaskeun bari ngaret ka Sukri. Laras tadi tehnya Ki aya 2 jalmi ngudag ieu saderek. Namun barang diliuk teras we manehna teh ting belecet wangsul deui. Wijana bari ngaret ka Pamajid. Tah geuning. Ya moal pati-pati si Jaka ngabelecet deui ka pangker upami teu aya naon-naonana mah. Mad Tasim ngebrehkeun kacurigaanana. Nya geus kitu mah. Pamajid jeung Wijana teh samiuk pada rek nyusul ka Karna. Atuh ku Mad Tasim dibere penjelasan yen si Jaka teh dumukna di Gajah Ngambung. Tapi bisi lalumpatan. Leuwih hade make jalan rondaane urut tadi nyaeta ka Batu Gede. Ulah make jalan torobosan anu tadi digunakeun ku Andi. Nyaeta nu dimaksud teh si Jaka supaya bisa kakepung. Geus kitu mah atuh belecet we Pamajid katut Wijana arinit deui ti dinya. Sarta samemehna indih teh Pamajid nyarita heula ka Mad Tasim. Yen tangtu engke manehna bakal datang deui pikeun manggihan Andi. Kitu sababna nu matak barang jol teh Andi jeung Ki Jantra daratang deui kana urut tadi. Pamajid jeung Wijana teh geus teu kasampak. Oge ngagunakeunana teh jalan urut tadi nyaeta jalan torobosan. Atuh salamet Ki Jantra teh teu papanggih jeung Wijana. Ari rongheap Andi nyampeurkeun, ari darak-dak we. Mad Tasim nerangkeun naon-naon nu geus dicaritakeun ku Pamajid tadi. Ku kituna kakara manehna eungeuh yen nu ti heula nyusul-nyusul teh eta jelemana. Tapi kulantaran Andi teh ngarasa leuwih penting pikeun manggihan heula pamardaka, sanggeus manehna bebeja ka Ki Surdi. Nya teu ngengkekeun deui, leos we indit. Nu maksud rek katangulun. Ki Jantra terus memilu lantaran manehna keukeuh ngarasa paur lamun kudu paamprok jeung Pamajid katut Wijana. Atuh si Ruyuk oge teu tinggalieun. Manehna ngabarengan ngalayang di luhur. Tempo-tempo bari disada ngagelik. Nepi ka hayam-hayam pilemburan pating barakatak sarta pating sarebet lalumpatan nyarumput ka kolong imah. Kanca dangu sadayana puguh ge. Sapoe eta mah karna teu ingkah-ingkah ti imahna Ardasim. Nya munasabah moal bisa kapanggih. Atuh Majid sarta Wijana maluruhna teh deui nepi ka Cisaat lantaran ku teu nyaho tea. Rek diteruskeun ka Gajah Ngambung sakumaha ceuk panuduhan Mad Tasim ngarasa hoream. Da bakuna mah can nyaho di mana lebah-lebahna. Mangka-mangka cenah pernahna teh di suku Gunung Haruman. Begituna terus we baralik deui muru ka lemur Panenjoan. Maksudna mah rek nepungan Andi. Tapi teu kira-kira ngarasa harenegna. Lantaran Andi teu kasampak. Kukituna jadi pugag kalakuan teu beda we tinu ngabuntut bangkong. Rek di dagoan da puguh lain dagoaneun. Lantaran tacan karuhan iraha pibalikeunana. Ku kituna leos bae arinit deui ti Panenjoan. Bari hate mah teu kira-kira ngarasahan jeluna. Rada kaget abdi mah Ki. Wijana bari ngageudig teh nyarita ka Pamajid. Nah kumaha gitu Jangjana.
Pak Majid bari ngareret kanu keur marengan gigireun. Eta ku gerakan gelap ngampar. Nah, bet depi boga ku Andi. Sarua we. Aki oge helok jangjana. Oh ya sababna pang-pangna aki hayang papangis jeung Andi teh. Aki teh ngarasa penasaran. Eta kinten-kintena aki. Nah, teu kantos diwiridkeun kanu sanes. Henteu ngan ka Abah hidep we jeung kahidep ku aki diragrakeunana teh. Teu dibikeun kanu sejen. Malah ka murid aki pribadi di Cibalieur teu kungsi dibikeun. Moal kitu ku Abah mah diwulangkeun kanu sanes. Wah, moal kersaeun jangjana. Kan duka teuing manehna teh dulur sapaguron aki baheula. Tapi da cenah guruna teh Mardaka ngaranna teh. Ceuk Ki Madtasim mah. Pak Majid bari semu-semu kerung, kawas nu nginget-nginget. Sedangkeun batur sapaguron aki mah taya nu kitu ngaranna. Oge da asana mah taya urang Garut. Tadi aki matak paurna teh dengan buntungna ngajebrot kana dada teh teu benten we tinu ditotog ku halu beusi. Masalah jangjana. Oge kawasna leungeun buntungna teh minangka andalanana. Lantaran nu kaintipna ku aki mah gerakan dengan katuhu mah ngan wungkul-ukul pamancing. Intisari tonjokanana mah aya dina leungeun buntungna. Tapi jangjana lamun tadi hidep ngagunakeun gerakan besot rupana bae tang tuh leungeun buntung teh bisa dilumpuhkeun. Pak Majid ngagedean hate wijana. Tiasa rupina mah aki mung da maksud abdi mah teu gaduh hate sejak ngabinasakeun. Margi abdi teh yakin pang-pangna manehna narajang teh margina mah patah hartos. Dumeh eta tadi teh kapan urang nuju ngagenyang rencanganana. Halus we jalu. Memang ulah gampang-gampang digunakeun. Lantaran nu kudu dipikirkeun teh mamalana. Aki mah ingat basa bareto teh. Apan pamurtala teh nepi ka nyenglen kulit leungeunna. Mun kurang-kurang manehna kuat mah wah hanteu tah. Andi oge daya kakiatanana mah mata kelok aki. Kapan ku abdi manehna teh dikedet tina ulin madi. Nah mung da sigana teh teu kerel-kerel. Wijana terus-terusan ngebrehkeun pamuji ka Andi. Atuh waktos iga burung dihanca ku gerakan cara dinoktrok nya kitu keneh. Upadi waktos leungeunna anu buntung digunting ku gerakan Dewa Samadi. Kapan manehna teh kala kasabrut dewe narajang. Malih aya nu langkung mata helokna teh aki. Wijana bari terus ngareret ka Pak Majid. Dina soal naon kitu. Eta dina waktos manehna ngalakukeun ngalayang saibas dada. Apan persis pisan sami sareng gerakan nu dilakukeun ku si Jakalara waktos di Tanjung Pura teh. Bener jangjana. Pak Majid jadi ngarasa kaget oge. Leres aki. Teu benten saeutik oge. Numawi abdi teh kaget. Malih mah jol-jol cop we yen si Jaka sareng Andi teh
dulur sapaguruanana. Benernya matak teu kaharti. Heuh sarua matak teu kahartina teh. Atuh jeung gerakan gelap ngampar. Nah, nepi ka dipi boga ku Ani. Pamajid bari jeung gogodeg segala rupa. Tina bawaning ku baya karep ngarasa helok. Teu kaharti ku atina, teu kabuka ku akalna. Sanajan bari terus di pikiran oge, kalah ka jadi nambahan butek neumrag kana basa pamohalan. Dupi ayeuna teh bade teras mulih wae ka Cicapar aki. Wijana nanyakeun, lantaran tacan jelas bener. Nah rek terus ka Cicapar atawa sinang deui ka Tanjung Pura. Ayeuna mah urang ka Cicapar we. Pamajid bari terus noyod. Dupi perkawis si Jaka kumaha aki? Namoal terus dipaluru. Teruskeun atuh jangjana. Tapi ayeuna mah balik heula we. Pikeun badami heula jeung Abah hideuk. Lantaran kapikirna ku aki ayeuna mah geus puguh garapeunana sarta udageun teh ayana di daerah leles. Kawas-kawas urang teh kudu ngendek di Cigasti di Ayang hideuk. Tapi nya kitu kudu badami heula jeung Abah. Nah kawidian atawa henteuna. Aki bade teras nyarengan. Tang tu atuh. Lantaran geus jadi kawajiban aki kudu ngaping kanu jadi incu. Peperieun keur leutik jangjana teh teu kungsi diasuh ku aki. Pamajid bari ngareret nu pinuh ku kadeudeuh. Kabeneran deh wijana oge ngareret. Rok atuh panu teuteup. Sanajan teu dibarengan ku galindengna sora nu ngaguluyur kana ceuli. Tapi ku perantaran sinarna panon Pamajid harita geus leuwih ebreh tibatan anu ditembrakeun ku carita. Yen kadeudeuh Pamajid ka manehna teh estuning ngungkulan kana sagala-galana. Gancadang mun Pamajid katut wijana masih keneh ngagetrik ngeureuyeuh. Andi mah jeung Ki Jantra geus narepi ka Tanggulun. Pubuhan leumpang nu diburu-buru. Loba lengkah batan ngobrol. Ajog kanu diseja. Pamardaka nyampah keur aya. Atuh lain deui gepyakna kadatangan kudu jadi murid. Sasatna geus dianggap incu pribadi. Sanggeusna silih bageakeun. Ngaran-ngaran tepung dibarengan ku pinuh kasono. Paralak bae Andi teh medarkeun lalakon tina perkara Bitotama jeung hiji jajaka anyar pinanggih. Kitu-kitu jajatena, kitu-kitu wewesena. Tangguh, pilih bobot, pilih tanding. Malah si gelap ngampar ge teu mental pikeun meruhkeun. Ngan teu we manehna ngalakon jadi pacundang. Pangna datang tegas, lain deuk minang saraya. Lantaran dirina ge tacan boboleh. Ngan ieu mah samata-mata kasurung kurasa kapanasaranana. Dumeh nu jadi lawan teh kungsi ngagunakeun kedet dina ulin madi. Ku kituna pikeun manehanana mah lain deui mata kagetna. Ieu teh dihubungkeun jeung cariosan guru. Ku kituna ulah gana-gana ngagunakeun lantaran lain deui mata ngabahayakeunana. Tapi buktina bet aya hiji jajaka nu geus miboga. Malah dina cara-cara ngagunakeun teu beda saujung rambut. Ku kituna manehna ngarasa risih bisi eta jajaka teh tunggal sapaguruan. Kitu pedaran Andi harita dieberehkeun ka Pamardaka.
Pamardaka barang Andi geus beres nyaritana kalah ka ngahulang meneng. Tapi teu lila ngarenyu imut ngabarengan pokna. Nadana datar tapi pinuh ngandung komara. Andi, memang di daerah ieu mah sakanyaho aki nu sejen tacan aya nu miboga. Tapi sanajan kitu teu kudu kaget Andi. Lantaran ari ngaran-ngaran ilmu mah teu bisa dihak ku hiji jalma atawa ku hiji golongan. Anu ngandung harti sing saha oge bisa miboga ari kadada kaduga mah. Kitu tah Andi. Jadi teu kudu kaget, teu kudu helok. Bisa jadi manehanana teh ngaguru kadulur sapaguruan aki. Atawa teu mustahil meunang ngaguru tinu sejen oge. Lantaran saperti nu geus ku aki diterangkeun tadi, ngaran-ngaran ilmu mah teu beunang dihak ku jelema saurang atawa ku sagolongan. Kitu tah jalu. Reg Pamardaka nyarita ngaraneg ka kana cangkir citehna teu poho bari ngamanggakeun ka Ki Jantra. Sumohon kahartos aki. Mung nu janten paur abdi mah bilih eta jalmi teh sarundayan sareng abdi aki. Andi bari tetep tungkul sarta mendeko sila kekep. Eta kira-kirana urang mana Andi? Pamardaka nanyakeun. Upami saur Pak Jantra mah Andi ngareret heula ka Ki Jantra. Manehna teh ti Tanjung Pura. Laras kitu Adi. Pamardaka bari ngareret ka Ki Jantra. Laras pisan mah kirang parios ka. Namung harita kapendakna teh di Tanjung Pura. Malihan duaan sareng pamegat sepuh-sepuh. Rupina eta nu janten guruna teh. Margi yakin da sanes ramana. Ki Jantra mere katerangan sakadarna. Da puguh manehna oge balilu. Wah, ke. Pantaran kumaha? Isa due sakedik ti kakak mah. Pandena jangkung salirana rada alit sakedik upami dibandingkeun sareng jangkungna. Nu dimaksud teh sanes jangkung ageng. Eta sugan aya ciri anu sejen. Pamardaka terus tetelepek. Rambut rumah oge tos camut-mut. Pamenteuna bersih, malih semu-semu pias. Angguanana bodas. Mah? Pakaian bodas? Keur waktu di mana teh Adi? Pamardaka nanyana rada sewot. Malah dina hatena mah ngagarentes. Wah. Waktos di Tanjung Pura, oge waktos tepang di Panenjoan. Anjeunna nganggo-anggoan bodas-bodas. Rupina maka senengna. Taya deui keur salin meureun. Pamardaka bari semu-semu nyarengeh. Ting bener-bener panyangkana teh teuing ngan saukur banyol. Tapi mun dititenan kawas-kawasna mareuwas. Temong dina siak beungeutna. Duka tuh. Namung da angguanana mah sidik sanes deui. Mung kelirna tetep bodas. Teu wawuh. Pamardaka ngereneng kalius malik semu tangga mencrong keluar ngaliwatan janela nu keur muka.
Nu katembong teh ukur bulauna langit we keur meujeuhna hade poe. Andi pamardaka nyarita deui. Paneutupna ayeuna mah manco deui kanu dibawa nyarita. Leupas tina kapaur. Nah eta jelema teh sarundayan hidup atawa lain. Ada pikeun aki mah teu matak jadi soal. Ngan nu dipake ka hariwang teh ku wesena jeung jajatena. Anu ceuk hidup mah cenah lain bantrak-bantrakeun. Hariwangna teh bisi ngadatangkeun mamalana pikeun hidup. Ku kituna upama angkedek balik deui ka panenjoan. Kapaksa we hidup teh rek dibarengan deui ku aki. Mun nya cenah baturna lawan hidup teh eta guruna. Geus kumaha boa pihebateunana. Kapan muridna oge sakitu beratna dilawan ku Andi. Ku kituna guruna teh pipilueun ulu biung ngagugulungkeun. Kapaksa we aki oge kudu pipilueun. Keun guruna mah ku aki urang sanghareupan. Pamardaka nyaritana dari anaker. Hatur nuhun atuh aki. Wangsul mah bade enjing we. Har. Atuh mana rurusahan teuing Andi. Ke atuh aki teh sono keneh kaki Adi. Nya margi abdi teh wawartosna ka aki mung bade sawengi. Nyahek bae atuh ari kitu mah. Kumaha ari perkara si Bahrowi geus rengse. Pamardaka saterusna nanyakeun pasoalan Andi jeung Bahrowi. Ditanyakeun soteh pedah ku Andi teu disabit-sabit. Laras asa diemutan. Kalihna ti eta aya deui pasoalan nu sanes. Eta aki si Jaka teh ayeuna mah sareng Pa Bahrowi. Sareng di eta ku mitnah ka abdi. Waktos komplotanana bade ngarampug Pa Asmita di Nangkapait. Kaleresan kabujang dibetahkeun. Namung dina maburna teh si Jaka bari susumbar supados disusul. Sarta manehna ngaku-ngaku ngaran abdi. Ta ieu salaresna mah nu mawi jalmi nu kasebat tadi pasendatan sareng abdi. Nya nu jadi jalana mah lepat hartos. Namun kabuktosanana manehna teh nuju maluruh abdi. Margina manehna teh putuna Pa Asmita di Nangkapait. Kaleresan sawaktos pisan si Jaka sareng si Bahrowi teh ngalantok ka panenjoan. Atuh abdi harita sasatna mah cacan reng siapa telak teh. Terase ngabalecet bade ngabujeng si Jaka menabi tiasa kapendak. Namung lapur rupina bae parantos tebih. Ari abdi wangsul deui. Eta jalmi nuduan teh parantos teu aya. Cenah mah sami deui bade ngobrol si Jaka lara. Margi tos gaduh sangkaan yen manehanana nu bade ngajorag di Nangkapait. Atuh tos karuhan kitu mah belecet we abdi teh ka dieu. Namung papada kitu ari curiga mah masih keneh we aya abdi teh. Margi eta keukeuh hoyong pajonghok sareng abdi cenah. Duka bade naon? Eta pangna hidup nyaho yen nu mitnahkeun teh komplotan si Jaka lara ti saha? Di Mang Mad Hasim. Mad Hasim lanceukna Ki Jatma. Sumuhun. Ari manehna nyalahun ti saha? Kapan kantos ngobrol sareng jalmi anu duaan teh aki? Kumaha di teh bet baliwat. Kapan nu duaan mah nyangkana kasih Jaka teh
sanggeusna hidup ngabelecet ngudag si Jaka. Jadi alhasil boga sangkaan kitu teh sanggeusna ngobrol jeung Mat Tasim. Ari Mat Tasim kapan sarua we jeung Andi. Nyaho teh hidup aya nu mitnahkeun nyaeta sanggeusna daratang jalma nu duaan teh. Kitu lain gek-gekanana teh. Sumohon kitu Aki. Dah, lamun bener kitu, jadi nuduhna ka si Jaka teh kakara kusangkaan. Boh itu boh ieu oge. Kual kitu pisan. Kual kitu kahayang Aki mah kudu nyata. Teu hade upama ngan dumasar kana sangkaan. Ieu sababna nu matak Aki talete. Pamardaka nyaritana teh bari ngareret ka Andi seolah-olah hayang ngajugjugan kumaha kaayaan hatena. Kieu sareng sama Aki upami kanggo nuduaan teh mah tiasa janten mung nembe sangkaan. Jalaran dina maluruhna teh sajabina curiga ka abdi tangtosna oge. Anjeunna teh bari milari katerangan saha-sahana musuh abdi. Margi anggapanana upami leres yen ieu teh mangrupi fitnah. Tangtos nu ngalakukeunana teh nyaeta jalma nu ngewaheun ka abdi. Sakirang-kirangna nu kantos bantrok sareng abdi. Dupi musuh abdi kapan teh aya deui mung si Jakalara sakomplotna. Atuh jalmi duduan teh deui tos aruningaeun yen si Jaka teh kapala rampog. Tah ku kituna aranjeunna teh jorojoy we aya sangkaan boa-boa si Jakalara nu mitnahkeunana. Dupi pangna dipilari jalaran rampog-rampog nu ngajora bumina Pasmita teh aya sari-sari nu bade ngalapati. Tak kitu margina mah Aki. Andi mere penjelasan. Oh, kaharti atuh. Tapi ari Andi naon nu jadi dasarna pangna nyangka ka si Jakalara. Pamardaka terus tetelepek. Tah upami abdi sanes ku dasar sangkaan Aki. Nanging dumasar kana kanyataan. Margi salah sawios tilas komplotan si Jaka nu harita kaleresan ngiring kana kapait. Anjeunna tos wakca balaka ka abdi. Saha? Aya we Ki. Namun hapunten nu kasuhun teu acan tiasa disebatkeun. Margi kamaklum. Andi kapaksa nyumput nyalindungkeun pugu jelemana aya gigireun. Nah eta kira-kirana beunang dipercaya. Maksud Aki teh biasa ari geus pecah mah sok ngagorengkeun. Pasti Aki teu kedah disangsikeun deui. Wah, syukur we atuh. Kitu we eta mah Andi. Isuk urang barang we jeung Aki arinit ka Panenjoan. Terus langsung ka Tanjung Pura oge teu jadi halangan. Lantaran memang Aki oge ngarasa panasaran. Sumohon atur nuhun atuh Aki. Ngadadak dang we hate Andi lain deui ngarasa hampangna. Dibarengan ku guruna mah tangtu moal susah-susah teuing newak si Jakalara sarta Bahrawi teh. Atuh upama manehna keukeuh kapaksa kudu bantrok deui jeung jalma nuduan teh. Teu nanaon. Hatena regreg nyaan. Ongkoh deui manehna hayang nyaho kumaha jajaten katut wewasen Pamardaka nu sanyana. Kungsi baheula keur leutik keneh mireungeuh Pamardaka galungan jeung Bahrawi teh. Tapi harita mah tacan katitenan bener-bener.
Aduh kanca, cak 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 cak. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca, atur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teunden di handelem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun, mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hatur nuhun. Hapunten, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.